Sura, dewek geus nyaho perang antara Pandawa jeung Kurawa semakin memuncak. Wah, nu bener Basna. Beuki parah mun kitu mah. Nyapan, urang ge bingung kudu ngadukung ka mana, sedangkeun di dua belah pihak minta dukungan ka urang, salaku urang bangsa Patala. Wah, kumaha tuh urang? Erek ngadukung ka mana urang? Nyapan, urang ge bingung. Tapi sayeuna mah salaku urang bangsa Patala ulah waka nyirikeun ngadukung ka sasaha, cuang netral we heula. Bener Basma. Urang satuju. Lebih baik urang tong ikut campur kena urusan perang antara Pandawa jeung Kurawa. Soalnya eta perang saudara. Tah eta mas urang ge perang saudara. Ari dewek ayeuna rek ka mana? Ek ulin ka Imah Satar, sugan aya di mana? Jeh, bener pangbejakeun kasih satar di ka imah urang. Aya pagawean ke manehna. Siap engke ku aing bejakeun. Kasih Satar. Si kehed Satar di endi ieu? Aing geus hese neangan. Aing nyaho piling aing pasti molor ditaju ge si Satar. Kehed teh hese pisan di teangan. Satar! Di Indonesia goblok. Pasti molor ditaju geus kehed teh. Pasti di dieu eta si kehed Satar teh. Ieu sendalna ieu. Sia Satar. Ieu sendalna ieu. Si kehed Satar pasti di dieu. Satar. Satar. Hudang sia kehed. Satar. Hudang ieu geus tangange. Molor wae sia teh. Ek iraha hirup mapan atuh aya kitu molor wae mah. Udang Satar. Ai si Satar sia. Ek iraha hirup bener na sia. Udang. Sia deui. Sugan di alam dunya teh. Di manusia. Selain ti sia. Ek nom ti sia. Aduh. Aing kehed teh. Aing ka imah dewek eueuh. Piling aing ge pasti di dia sia molor. Yo, dengekeun. Aing boga kabar alus. Sok diogra. aya naon sih? Aduh, aing mah. Kabar naon dia tuh? Nangis aya lotre deui tak di warung Bikar sih. Lain kehed. Otak teh lotre jeung lotre we sia mah. Satar. Kabeneran ke malam minggu yo. Di kampung Leuweung Gede aya nu hajat. Manehna rek anggap layar tancep. Nu bener. Emang sanu hajat? Maneh hebat kitu eta nganggap layar tancep segala. Eta si Ratih nih. Budak namang Agus. Erek kawin ke Senen. Tah. Erek mah palajo layar tancep. Duh, aing hayang mah hayang. Ngan teh boga jeung meuli udud-udud acan ya teh. Sia mah. Mantak ulah sok molor wae cek aing ge. Mantak hese kena rezeki. Pokona dewek lamun teu lalajo rugi tah. Pan sia can buka kabogoh. Yo, ayeuna kesempatan. Meungpeung aya layar cancep. Pasti awewe ngampar tah. Ngampar. Emang asina anjidut ngampar. Sia mah. Ieu teh kesempatan.
jang anu jaromlo. Sugan we atuh menang jodoh. Aing sih teu masalah. Diunggal tikungan ge kabogoh mah aing aya. Hayang mah hayang kehead. Boro-boro jeung ngajajanan awewe. Pan aing sakalian meuli udud gen teu gablek kehead. Sia mah. Cik atuh aing minta udud. Goblok sia mah. Ngobos minta udud. Nyaho aing can meuli udud. Waduh sia mah. Cik waing cuang tong. Waduh sia mah. Pantah mawa. Cik minta sapadang koret-koret teuing sia teh. Kehead teh. Nyaho wae aing boga udud. Kelak tuh. Ya tuh. Udud oge ya aing. Jeh. Tadi aing panggil jeung si Basma. Dewek kita ka imahna. Lah nu bener. Nah ya naon? Teuing ek naon-naon mah. Nganu pasti jiga naik mere pagawean jang dewek. Alhamdulillah. Jika aing tulus nempo layar tancap teh ya. Tah gitu atuh semangat. Yo ku aing di baturan kasih Basma mah. Gowat atuh kehead. Cenah hayang duit sia teh. Sabar atuh. Deuh. Gila. Nam lah. Satar. Ya teh kan hudang molor. Si beungeut heula tuh goblok teh udah diraing ieu. Lah panggil jeung si Basma mah nya kikituan. Dagot heuh. Sia. Mantap atuh sing bener deh. Aing meni gila. Sabar atuh. Basma. Basma. Ulah gogorokan teh atuh. Lauk Aya biasa. Basma. Basma. Assalamualaikum. Basma. Assalamualaikum. Aya teh. Basma. Basma. Assalamualaikum. Tuh aya euy. Aya. Aya juga nama euy. Beneran ya aing. Aduh, ku aing di tangan ti tadi. Tah yeuh aing mawa si Satar, ek dikumakeun, ek dipodaran. Goblok teh. Yeh, surah Satar. Sok tah cara dikeula. Duk. Aduh, tarariisnya aduh enak ieu. Kumaha tah? Si Satar geus aya di dieu. Kieu ya Satar. Urang bere pagawean ka maneh. Kira-kirana salse teu. Ih, urang mah salse pisan teu ka mana-mana ieu. Unggal poe ge salse si Satar mah Basma. Pagawean ge molor hungkul. Ganeng kehead. Sia mah pagawean teh ngan ngecewe ka aing. Ye, geus ganeng ribut wae ieu mah duaan teh alabatan ucing jeung meong. Ya, Satar, aya kira-kira nyalse mah pang babadun kebon urang. Oh, siap Bosku. Kebon di mana? Siap. Eta kebon di Cigombong anu deket Keramat nih. Anjir. Pan kebon eta mah sungil. Geus keun bae ge Satar. Nu penting mah siang ke bisa lalajo layar tancep. Sugan we menang rangda anak 3. Kumaha Satar? Daek teu? Daek atuh goblok. Hese-hese teuing kadar nyebut daek. Geus atuh engke ku aing di baturan. Benar. Sia mah wadul maturan aing. Bener, aing mah demi babaturan sok hayu. Siap atuh Lur. Iraha. Ayeuna jeung atuh ari erek mah. Ngan wayahna mau disuguhan, da mah urang keur nyambungan ka Mang Agus ek ngawinkeun anakna. Engke mun geus anggeus cokot ka dieu buruhna.
Ai parang nama wata. Teu kugu. Ya iya tuh ya. Orangna sekalian ya. Ulah gawe. Orang Aing dihantu. balik atuh euy. Nuhun Lur. Aing mangkatnya. Aing mangkat nya. Ah, siap jignya. Dua ke sing tara beres ya. Siap lah. Geus tong lila mantau gerak. Aing tulus lalajo teh lah. Lah pokona mah palayo layar tancap pengkek. Sura. Itu kebon si Basma teh. Tah eta aing tanggal kadu mentak keung nama. Nah, buat ku aing baturan. Tah, di dieu. Sok siang ngore di dieu tah. Tapi awas ya mau ninggalkeun aing. Wah, sok aing kudu nyantai di dieu. Janji mana sih ya? Wah, sok ku aing tuan. Sok kuat atuh sia teh satar lah. Gawe teh sing gancang amina tereh cair yeuh. Panjang ke lalajo layar tancap. Dilapisan sama gawe teh. Aya ku ngeunah ye hirup aing. Ngamanora nu keur gawe. Aing kieu aing jadi jamari ripuh teh balangsak. Hayang lalajo ge kudu popohan ngored aing. Ari henteu da aing hayang lalajo layar tancap. Kudu we menang rangda. Komomun bidan anak hiji aing. Ya kudu semangat aing meureun aing. Geus gandeng sia teh satar ngan musuh perus wae. Gawe mah gawe sing bener. Kuat yeuh aing. Nungguana kesel. Sia satar. Ngore sakitu-kitu wae mah gila. Ai kahayang jiga anu heueuh kabogoh kabidan anjing anak hiji. Gandeng surat sia teh. Mun arek babantuan aing amna teh reh. Sia mangan ngutup kuat ka aing. Atuh enak di sia teh enak di aing. Sia nu menang buruhna, aing nu kudu bobolokotna. Satar. Mantak ge cek aing ge yeuh. Hirup ulah sok molor wae. Amina jiga aing. Kawewe payu aing mah. Tisaran sia. Aduh. Aing gawe naon ya kesel. Nungguan si satar lila. Satar. Sok sia gawe sing bener. Aing kerapian lah silat yo. Karesel paregal awak. Ngasakeun ilmu aing yo. Ajian janda bolong. Ya. Kehe teh. Simeunan atuh ngajurus teh. Kumaha mun ka aing? Kumaha mun aing nyarenteng? Eksa anu nahan. Waduh. Hampura lur. Teka deuleu sugan aing sia teh di dinya. Aduh, aing euy di imah kesel. Kebon ya, nyamper ke satar ke ngoret Aduh, hampura lur. Aing teh dihaja yeuh. Lah kehe sia. Hampura ka aing. Kumaha mun kana babatok aing? Meureun kita mah atuh salajo nempo layar tancap teh jeung aing. Oh, hampura. Lah ganeng sia. Hampura. Yeh, ai si lain kalah lari. Wah, kita teh ngoret lain kalah pegereng-gereng kayak naon. Atuh dan eta si Sura.
ngajurus nganon kana babatok aing kumaha mun aing keuna. Hampura. Lah sia Lebih kehet haja. teh. Naon satar mana kajurus ku si Sura. Berarti mana ke latihan Sura? Geus lah jeung urang we latihan urang silan teh ya. Tok mana satar tulikeun tang red tik deui nya. Oh siap Ayo, ah. siap. Aing Mana ya. Batur mah latihan aing mah ngorede. Si Basma beuki sakti wae eta ilmuna. Berarti si aing latihan wae. Ampura lur. Mantakna latihan gra ulah hayu nguseup jeung melilot teh tuh si Satar. Dele teh. Si Basma juga leuwih sakti. Hakan kop sia Sura. Lumayan oke dewek Sura. Akhirna benang oge ku aing sia Basma. Ah. Sok Sura. Keluarkeun ajian pamungkas maneh. Sok lah Basma. Kaluarkeun ajian pamungkas ya. Juang adukeun jeung ajian aing. Geus Basma. Aing capek. Engke moal kaduga lalajo layar tancep aing. Jeung si Satar. Geus aduh. Ripu euy, sakit gengesan. Basma. Engke penting ye. Aya layar tancep. Lalajo mah. Rek lah, aing mah diondang. Mun dewek ararek mah nyampore ka imah urang cong bareng. Oke. Euy, Tuh pegawai nangis beres tuh. beres. Beres. Syukur teh beres mah. Aduh. Cong ka imah urang lah yuk. Oh, tuh ayo tuh. Ayo siap. Dari bulan tah, kurang nyian lah kopinya, tukang. Oke, siap. Ngaropi tah, ngaropi. Kopi lah, nyantai we. Siap. Kumaha Satar? Anggeus teh pagawean. Alhamdulillah geus euy. Aduh aing. Udah, nunya Satar geus pangoredeun kebon urang. Mohon. Ya keur buruhna 5 benggol ya kemaneh ridho teu. Aduh ridho pisan atuh ya. Hatur nuhun. Aduh alhamdulillah bisa ya aing lalajo. Lalajo. Ih, heueuh ke malam minggunya we bagian lalajo layar tancap. Ararek moal kira-kira nonton layar tancap. Atuh pasti eta mah. Sugan we ta ek nganteur si Satar. Sugan we meunang ngarangda anak genep sugan boh 7. Sia mari ka aing teh. Atau kira-kira ararek mah nyampurat nu ke peuting ka dieu nya. Urang cong bareng mangkatna. Ayo. Siap. Heeh. Tah, Satar ayeuna kieu. Sia kan tadi teh menang duit tah 5 benggol. Payahna ke aing pangmenikeun suuk jeung tahu. Sia mah aing buburu sakieu geus wani malak deh ka aing. Tah, ieu wae engke atuh ayeuna mah. Engke peuting juang lalajo barengan. Saha nu panggalana menang awewe eta nu jago. Pasti orang atuh masalah awewe mah. Si Satar moal payu anjing tah. 5 benggol aing ye. 5 wae mah we beunang aing rangga.